ngopi wayah kieu ya. Meni asal leuwih jujur gitu ta kopi teh aya pait-paitna. Lebih jujurnya Kang Pan emang sababna oge penting mah loba jelema eureun nyaru itu tah. Jadi nu karasa mah nu sabenerna. Tah, Gitu. hirup oge kitu sabenerna mah. Beurang mah kan loba riweuh. Oh, bener asli eta teh. Loba anu pura-pura kuat. Asli bener eta. Teu kuat oge. Pura-pura Pura-pura. oke. Tapi emang penting ya lamun nyalira jeung Gusti teh nya meni jempling gitu karasa nikmat teh tah kakara karasa sabaraha urang butuhna ka Allah komo lamun sujud urang bari lila dina sajadah kan ini aya laguna dina amparan sajadah abdi sujud pasrah kopi pahit Tah, ini mah tina masalah kopi pahit. Makeun melah nya kopi mana pahit mah nya. Nu penting mah hate urang ulah pahit. Asli bener tah, lamun pahit aduh bahayut. Jadi reres Kang, jadi sabab nu pahit dina hirup mah emang sok jadi jalan ka hikmah. Eta oge lamun disabaran. Lamun ditawakalan, gitu. Nah, pokoknya mah kieu we lah urang mah nya. Hirup mah teh kudu sok manis lah hirup mah. Eta kitu lamun komo teu manis mah. Cukup ikhlas we urang mah jeung istiqomah. Tah gitu asli. Kopi penting bahwa yen ieu ngingetkeun berarti rezeki datangna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang mah tinggal narima jeung ngajalankeun wae Kang gitu. Nah, laras. Urang uyup deui bae mah lah. Mantap surantang. Insyaallah.